Aya teh singkatan Bu Rayot, ibu-ibu rayu jeung geus peot. Maka Bu Rayot mah kitu ya bentukna teh ngagayot. Ibu resepna Bu Rayot paikan peot. Jadi kana Bu Rayot nyaeta habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad. Ibu cinta ka Rasul. Cinta ka Rasul. Bapak-bapak cinta ka Rasul. Ari kanais. Sadeacana ibu abdi bade naros. Abdi nyarios di payun siga kieu tos karena teu acan ka abdi. Tos kantos milari teu acan. Atana pinembe ayeuna. Kaciri aja tara muka YouTube-nya. Tara muka Instagram. Ya kali-kali mah buka dina Google, dina YouTube, dina Instagram, cari Nais Nurjana. Insya Allah bakal keluar video. Jajal kana nana. HP mah eueuh nu merek nana. Sakali deui HP mah teu awon, HP mah teu goreng, nu goreng lain HP-na, tapi jelema anu salah ngagunakeun HP. Pan HP teh rupa-rupa merekna aja. Aya BlackBerry. Hah? BlackBerry. Ari tadi ceuk Nais naon? Ari bibir saha? Yang kumaha Nais atuh aja. Contohna ibu gaduh HP, gaduh nomor salaki, ari teu teleponan jeung salaki batur. Sok aya nu kitu. Tah eta teh ngaranna keuyeuk. Ibu terang keuyeuk. Ari keuyeuk matana mencelong ka hareup, ari leumpangna ka bibir. Si bapak gaduh HP, gaduh nomor pamajikan, ari SMS-an jeung pamajikan batur. Aya anu kitu? Tah eta teh keuyeuk. Ibu gaduh Yumi aya pantauan ari kaluar tina jandela, eta oge keuyeuk. Si bapak gaduh motor tapi dipake ngabonceng awewe sejen, eta oge ojek. Ari kira nu kitu ngaranna keuyeuk. Di abdi mah di Cipongkor nu kitu ngaranna ojek, datang ka dieu nu kitu ngaranna astagfirullah. Saya geus pieur ieu mah tunduh aja. Atuh pirang we tunduh ningali mau balik geulis. Nyama-nyam kasep atuh da istri. Nah cenah Neng Nais make bunga milari kekompakan pada jamaah sadayana. Sabab ibu nu namina kana pangajian mah halarese betul. Nu namina kana ibadah mah berat. Kantenan ayeuna Kang tabus sabaraina. Tabus salapan aja cocokna oge diuk di tengah imah hareupeun TV. Nyetel dirinya aya channel MNC TV, aya Kilau Dangdut Mania dadakan anu dikokojoan ku si Menir Kriwil, anu dites dengan nada ta 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 ta. Kaciri nu ngajawa berarti sok nonton dangdut. Ujang masuk nonton dangdut. Memang waras bu hawana kana ngaji mah dek sholat berat, ngaji ge puasa ge sedekah ge berat aja. Maka pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknahu. Nungaran ibadah teh ibu moal kahardi lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana. Aya keneh. Ini cawerang ngajawabna aja. Abang kana mu balikna leutik sih aja. Sok bantuan atuh bantuan bade ngajawab cing kompak siap. Sakali deui. Jadi ibu nu ngaranna ibadah teh moal
dikieukeun? Ibu wios dikieukeun? Atuh da Kang ngaji zaman ayeuna mah aya ku ayeuna dina pangajian teu dikieukeun mah sok narundutan. Betul Bu? Matak abdi wios dikieukeun? Moal nyarekan ka abdi? Moal baeud moal megat di jalan? Moal ngomongkeun? Moal di bahanan? Cilaka atuh jangan di bahanan. Naon cenah buktina ning Nais hawana kana ngaji teh berat. Tuh Kang pilari ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah anu jadi indung, anu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya, nu ngabanting aya, anu nangkol aya, anu najong nu ngabanjur aya. Alasan namanya kanu jadi budak ece ngarah budak teh daek ngaos atuh budak teh angkat ngeunggeun ngabandaleut arek ka mana arek ngaji di masjid aya di madrasah di kobong oge di bumi ustad aya barudak nama ngararaji. Tapi realita bukti menjawab inung namah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip di dieu aya ibu-ibu nu kitu aya anu make kerudung kumaha ece mah sok patuduh-tuduh gitu. Jeung rajin sumping kana acara pangaos. Kamana ning kamana jalan ka kota ka dieu man ka dieu ka pangaosan kamana ning jalan ka surga siap keluarkan sorana siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tanadeus si aja. Cek si ibu teh mohon ning nais ibu mah nyandak
nami murang kali teh bade sae dina Al-Qur'an. Saha ieu ibu namina? Ieu mah namina teh Cecep Dolimin. Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Asep Murtadin. Ari ieu nu istri saha ibu namina? Ieu mah namina teh Iis Saetonia. Edan teh nu kitu. Maknya ngaran budak setan. Betul. Komo zaman ayeuna mah kan keur usum ngaranan budak teh dihijikeun tina ngaran indung jeung bapakna. Bapakna Abbas, indungna Kokom, anakna bapakna Irfan, indungna Cici, anakna Kedi ngaranan ibu eta keluarga parabot rumah tangga. Anu jang kade aya nu leuwih parah bapana Tata, indungna Ai, anakna Asep. Heula ieu ujang nu dipayun seserian marake pampers teu. Tong seserian bisi ngompol. Nyaan eta mah teu balik koloten. Ade namian murang kali cingsa. Bade. Insya alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang regedegkeun lah ngaosna nya ibunya. Mubalina aya keneh. Da ngaji mah teu kudu lami, nu penting mah singkat, padat, melekat, kadeko lobalik mawa ilmu numan. Atuh ae sia. Da kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan. Euy atuh sia. Acara wengi urang ayeuna teh nyaeta syukuran khitanan. Kersana Ujang Iyas Ibrahim. Leres. Abdi bade naros Bu ari dihitan teh naon? Oh, Ujang dihitan disunatan eta teh naon gitu. Naon anu diteuk teh? Aduh bahaya ya masih Ujang teh siap-siapna ka itu hadieu. Ibu anu simpel heula we disunatan teh pangrupikeun ibadah. Sabab saur sepuh kapungkur ibadah teh aya 3. Kahiji ibadah capek, kadua ibadah nikmat, katilu ibadah nyeri. Nah cenah disunatan teh make kalebetkeun kana ibadah. Sok we ibu sagala rupi anu ku urang dipidamel di alam dunia teh eta kedah tiasa janten ibadah. Sabab tujuan urang diciptakeun ku Allah ka alam dunia teh pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah nyiptakeun urang ka alam dunia teh lain keur iung, lain keur nyanghunyan, lain keur sare, lain keur tuang, lain keur udud urang diciptakeun teh Pak, tapi pikeun ibadah. Nah cenah Neng Nais Allah teh meuni kejam-kejam teuing hirup hayo we dipake ibadah. Rombongan pameget disambut sholawat. Disambut ke sholawat deras dicalikeun mempelai pria dan wanita teh ngayakeun ijab qabul saparantosna ijab qabul disandingkeun dina kursi pelaminan. Betul lain teh panganten pameget ningali nu istrina bari nyanyi aja kamu gadis. Assalamu alayka ya nabi, assalamu alayka ya rasul.
barik. Ibu bisi hilap deui. Nu kadua lil kabiro supaya ngalah gede. Sabab ibu-ibu mah resepna teh nu gede. Betul Bu? Naon eta teh? Hah? Kaya deui nu kahiji ipahna dihitan teh nu parantos dilaksanakeun ku Kandias Ibrahim sareng Kandimas Nurizki teh dita'abud pikeun ibadah. Nu kadua lil kabiro supaya ngarah gede. Nu katilu di aji ladah. Naon di aji ladah teh? Supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Malihan mah saur santri, aya di dieu. Jeung santri mah disiirankeun ibu eta teh. Ieu. Imatur ya ayati lunuka esu nyabang tilu masukkeun sijalu. Jeung santri eta mah ujang ya. Abdi mah duka teteran masih polos. Eta nu katilu li adil ladah supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Nu kaopat hikmahna ngalakukeun intan teh li ajlisiha supaya ngarah sehat. Soalna ibu lamun teu acan disunatan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuteuh eta nu matak janten panyakit. Matak kedah disepitan teh diwajibkeun. Nu terakhir hikmahna ngalakukeun hitan teh nyaeta li ijalatin najasa supaya ngaleungitkeun najis. Sabab lamun murang kali teu acan disunatan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuteuh. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan disunatan ulah wakan dicacanda ka masjid ibu bisi ibu bina papang nu diwasuna luar hukul gitu. Hartos aya sabaraha cenah 5. Nu kahiji pikeun ibadah, nu kadua ngarah gede. Naonna nu gede teh? Nu katilu supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubungan nana. Nu kaopat ngarah ngaleungitkeun najis. Nu kalima ngarah sehat. Kahartos ibu? Moal hilap deui moal? Moal? Awas lamun hilap deui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus gantong ieu teh. Aya keneh waktosna. Diliwungi teuing ke mubalik kaduana. Moal ke tanggung jawab eueuh. Ari bapak ayah. Nah, geuning tara nyora bapak-bapak mah. Katakan ibu abdi mah hoream nanya ka bapak-bapak teh. Aya ku ayana nyora pitakeun si bapak. Ditanya, "Pak, damang." Padahal abdi mah narosna ka ibu-ibu we, sabab ibu-ibu mah asa kom. Ibu siap kompak. Istri mah istimewa pokona mah. Ayeuna ge dina pangajian seseueurna saha? Istri. Ibu kade cing bager masalah. Cimba. Urang sebagai istri berhubung pangseueurna nu suping dina pangaosan ieu istri, jadi abdi bade mematahan khusus ibu-ibu. Urang kedah biasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Ayeuna urang mijak dina sasi Maulid kedah janten pangiling ka urang supados biasa mencontoh akhlakna baginda Rasul, akhlakna Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah kantos kuping mah sering Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah kagungan caroget teh lieu eueuh ragap teu aya. Sabab waktu Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul, yuswana parantos dicak 40 tahun, sedangkan baginda Rasul nembe 25. Tapi ibu perlu kauningan ku urang sadayana luar biasa na Siti Khadijah
teu pernah ngalawan ka salakina, teu pernah ngadirehatekeun kanu janten caro. Benten jeung urang dieu apana? Betul. Bahkan Bu Siti Khadijah mah waktu nyauran salakina, nyauran baginda Rasul carogena romantis pakai pangkat. Pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Cek Siti Khadijah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Ibu bade nurutan Siti Khadijah moal. Hah? Atau salakina tukang maju dipanggil, ya tukang. Salakina tukang ojek dipanggil, ya tukang ojek. Bade gitu aja. Cek si ibu teh, neng nais ibu mah kumaha bade nyauran salaki romantis dan teu pernah dicontohan ku salakina oge. Terus gitu Bu. Kupingkeun kam ketika Rasulullah nyauran istrinya Siti Aisyah, Masya Allah luar biasa. Dengan saha numpang seringna kana pengajian bulanan saha nusok ngabasak saha nusok meangkeun duit salaki saha nusok ngalawan ka salaki saha katak dina neraka oge lolobana. Alhamdulillah. Naudzubillah atuh jam kana neraka. Saha eta ngajawab alhamdulillah kana neraka. Iya, ibu istimewa na istri. Bahkan ketika di bumi anu pangseurna pada melan saha? Istri. Sok ibu jawab cing kompak osok nyangu unggal poe. Sok dinuhun tentara ku salaki. Cing tarik osok tara. Tuh akang kakubing pengakuan si korban. Ibu salaki ibu di bumi sok nyeuseuk tara. Sok ngepel tara. Cuci piring tara. Akang kakubing teh ieu. Ari ibu ngalakukeun eta pada melan di bumi capek teu? Capek teu? Tuh berarti bapak-bapak dimulai ayeuna kudu mikir isukan teangan awewe hiji deui. Setuju Bu? Bapak-bapak setuju? Masih pipiluan. Apanya tadi cek ibu ku sorangan mah capek jadi mending keneh berdua. Setuju? Jadi atuh ibu teh mending keneh capek gawe atau capek hate? Capek gawe capek hate? Tuh Pak kupingkeun berarti dimulai isukan bapak-bapak urang dieu nusok buburuh tong buburuh isukan. Besok macul pikeun pacuna kasih ibu. Nusok ngojek pikeun motorna kasih ibu. Penting ayeuna ibu-ibu di dieu geus berikrar mending keneh capek gawe daripada capek. Satuju ibu? Hayangna kumaha atuh? Tadi ke satuju ayeuna ke satuju. Ieu ngabuktikeun istimewa nais. Bahkan di Indonesia setiap tahun sering diperingati Hari Kartini. Aya Hari Kartini? Aya. Teu aya nu namina Hari Kartono. Sugan kitu di dieu aya Hari Kartono teu? Lamun di dieu aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa euy. Sabab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah huruf O. Jadi lamun di Sunda nana di Jawa mah, lamun di Sunda hartana di Jawa mah, lamun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih ujang nana membuat colok. Harunya tamu dicolokan mah aja. Nyaan galieur urang dieu. Di abdi mah aya tamu teh monggo linggih, ka dieu mah monggo. Salah orang dia. Dia ngabuktikan istimewa na istri. Bahkan menurut hadis Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil
Mahati, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Can pernah seumur hidup nais ngadangu surga ada di atas kepala bapak. Hayang teh aja. Nah, iya ngabuktikan istimewa nais kartos. Katakan orang ibu kedah biasa ngajaki keistimewaan eta. Ibu cing bager kasalah. Ibu cing bager kaan. Kedah janten contoh nu sae jang urang kalih teh. Sabab al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama jang budakna. Jadi budak mah kumaha indungna. Mun indungna bager budak nage bakal bager. Kahartos ibu? Bade bager bade. Bade janten contoh nu sae kanggo urang kalih. Bade bager ka salaki. Nah, gitu. Ayeuna ibu sok sanajan ke tol ibadah. Nalika ngong adan, buru-buru kan cai. Cek nu adan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu buru-buru kan cai ngalaksanakeun salat fardu. Saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Terus ibu ngaji Al-Quran sapoe 3 kali ngaji Quran. Tiberang salat duha, tipoting salat tahajud. Tapi catat dina mana hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad hubita amaluha. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka caroge ibu. Rugi ente. Saha nu rugi? Saha nu untung? Tuh tinggal cek si bapak. Yes. Nah, jadi pertanyaan anak ibu tos sabaraha kali ngalawan ka salaki? Teka eta beak tah amal. Mata kanti ayeuna mah teu ngalawan deui bade. Kupingkeun sakalina istri anu neuteup salaki pan pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong angkat ka Mekah ayeuna lamun daftar paling ngantosan 15 tahun tiasa ka Mekah teh. Bari belum tentu dipaparina nasib, betul? Jadi lamun hoyong ninggal Ka'bah ti ayeuna mah tetep salaki tong ngicep-ngicep. Pelongkeun aja. Cek salakina kunaon maneh cicing ka tinggal Ka'bah. Itu. Sakalina istri anu nyium tarang salaki pan pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah. Terus Bu, kalihan mah saur pun guru sakalina nyium teh 70 dosa digugurkeun ku Allah. Sakali nyium untung teu. Matak ibu bade moal diamalkeun. Sang insya Allah. Dan biasanya di urang mah insya Allah teh tara. Matak bade diamalkeun. Bade gitu. Namun bade diamalkeun ayeuna tah balik pengajian. Ngan kade ieu mah dina pengajian sare nundutan. Atuh jadi salah paham ka salakina teh. Ibu balik ka imah kaleresan si bapana teh teu ka dieu. Assalamualaikum. Ibu ka aku salakina kaketeh. Waalaikumsalam. Geus di mana wae maneh? Kangsul pangaosan apana di kampung Sadu. Saha mubalikna teh salah sawios aya Neng Nais apana ti Cipongkor meuni geulis pisan. Kumaha cenah cek Neng Nais teh? Ieu apana cek Neng Nais. Saha wae istri anu nyium tarang salaki pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Dan nundutan teh ngajina. Anak ibu kade lamun aya nundutan gugahkeun dengan salah mamah teh kieu cek Neng Nais teh. Sakalina istri anu nyium tarang salaki pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Omo cenah lamun salakina bari hideung mah. Kalaresan apana teh? Hideung. Malihan mah apana saur guru Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Ya terus maneh rek kumaha? Mamah mareng masa janten jalmi teh seueur dosa. Ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Cek salakina. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang.
lain gitu apana mama nganu kuroyong ngamalkeun ilmu teh Neng Nais teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Ih siapa nama pan tadi ge cek Neng Nais dah sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Ngomong lamun teu eureun-eureun mah. Ibu ringilik nyamperkeun salakina pakutek raketek beheungna dipalitekeun. Diciuman teu eureun-eureun. Bade kitu mah. Ibu lamun kitu insyaallah cek salaki ibu teh. Alhamdulillah Gusti, pamajikan abdi balik di pengajian anu mau balik nak Neng Nais teh jadi edan. Datara biasana meureunnan si Aceh mah. Asal kitu tara salaki teh. Asal atuh lumayan aja gugur dosana. Bade diamalkeun. Insyaallah.